nuhun aturan. Aduh, pangan bola. Saya mau bertemu dulu dengan calon pengantin laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mohon maaf dari saya. Udah dia tadi dan bikin nyotela caranya sudah nangke lapangan Pak Uun lapangan calon pengantin istri aduh jadi syukur aturan ini dia tebang semua karena pada nyawer mangke heula sakedak dunia umat kasadayana ieu teh artis Abah mah lamun teu disawer teh goyang Bang. Kota Jakarta teh ditu. Artis dong sih gitu. Aduh geulis kawanti-wanti edah ka bina-bina eta teh pasti ge Pak Uun ge hoyongeun deui geura teh. Jang ayep kadenya tong bogoh ka artis Abahnya eta nu Abah. Sakali deui lamun artis engke ka dieu dina lagu-laguna hayang lagu-laguna engke wayahna kudu nyawer. Lamun teu disawer mah sok cicing kadang-kadang teu eling eta teh. Kurang telepon heula. Halo, ya sa nomorna cucu. Halo. Sinyal nah buah gitu tadi tepan geus mawa sakeresek sinyal teh gitu sakali deui halo mau apa ke sini coba ke sini artisku artis apa tuh sinyal iya aduh ampun ya aku mau perkenalan dulu dengan calon pengantin istri yang manis. Assalamualaikum teteh Bapak Uun kesan tapi nyawernya tadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan aku artis dari Jakarta. Iya. Goreng ada api artis teh cing ya pasukur simpangnya cekeun heula ieu artis ulah simpangnya cekeun heula ieu goreng ada api mah aduh kadia pasukur kadia yang ganteng pasukan alhamdulillah ya Rabbal alamin. Terima kasih ya pasukannya dititipkan sama dalam. Iya. Terima kasih Pak. Oke.
ya anu teu katingali panca indra urang nya pilih anu kageuhan hampura ulah saling dakwah di akhirat tapi urang saling salametkeun di akhirat nya katidan sok ngadat teh ieu mah amir ya sok cing urang belem heula ieu urang ngadurukan heula ieu dina padun cing waduh ngadurukan cangang kopi ya aya rokona aya tadi teh 2 batang sewang ka bagian geungan cenah bejana mah tadi teh dang harewos ka dalang ke cenah lamun kurang minta kene minta deui cenah gitu gitu ieu urang beuleuh heula nya urang menang-menang heula ieu bulu kuku mawe witan ajeng menyahan aji sari pangabak sukma pangawasa sing asupkan lembut sing sumpingkan pasti sing lengkapkan gawasa sangkal sakti sia nyingkir pangingkirkeun masing tepi bilih aya nyiri wuri sangkal awi sesa sia nyingkah masing hangang ulah ngaguna sikap tempoh ajakeun ka pada kaula sang Wisnu sia penur pangunurkeun masing jauh kan itu bilih aya nu haru biru kayu wangunannya pilih aya nu kating reku petinar depan lemas sakembelan di dieu kating angku tatapakan kapureungan wangunan kade ulah diri jeung kijaikan yaya nyingkir masing tepi kulit uker saning Gusti waras uker saning Allah taala kulit waras tadi sampai ngojeng adukna anu aja lolita purungna sia kajung keleta aduh ada geus mah bongkok apaannya aduh pokoknya mah kudu tarik ari ngarajah mah kudu tarik dina akhirna teh bisi zaman kiwari mah loba hubungna ka puskesmas pas dipariksa ku dokter goro teh geus leweh ini mah teh dak kesieun corona ari pek teh keluar dibawa di ruangan puskesmas ibu jangan nangis katanya kata dokter ini selamat alhamdulillah itu bukan karena corona tapi corona cen agung teuing atutupan corona ya alhamdulillahirabbil alamin ayeuna mah barudak sakola geus parere ka corona mata guru teh ayeuna mah bararodo guru teh naon sawabna bararodo sabab eueuh tanyakeun lamun keur sakola mapan guru teh nanyakeun 2 ditambah 2 sabaraha barudak nah pananyakeun ka murid ayeuna mah jadi guru teh eueuh tanyakeun ka murid teh bararodo sok urang raja heula nya cing dandanan di teh sasajen teh engke nah tong waka dibuka keur dalang engke ngan minta deui ka ditu sing tambahan lamun aya mah beuleum tungir keur dalang mah gitu bejakeun siapa para wiaga agung rahayu luminjing manjing walakeun balung agung rahayu luminjing manjing walakeun prayacaan banarangan waninggali sanubari silman lagi di dengki jelekan ya pasangkeun ieu tempat ukawala rek dipake Pemanikas kerajaan isina para dewata ayah murid pengen sadrah ayah sadrah ina bola bumeledog jalan gogor bumeledog nalin pater nusadrah nasorai ketua semalon kamanggung nada papayung Kukus melon kamanggung
kamanggung dapat payung kabatara naga suka pun paralun kasang rumuhun kabatara kabatari kabatara naga rajak batari naga suci batara pangraksa jagat batari pangurip bumi pun paralun kasih panyekut dulu kapanyu pangusap sukma kacai pangurip diri kalamang panghudang rasa pijaman darimu alhamdulillah rabbil alamin ulang keren dua anak malina lamun enter malina berang penting aduh iya aja apa uhun iya aja dah koyong sudah menyawe kalau jenap tahu kalau ibu saja ya saya kuat sudah berjalan alhamdulillah ya rabbil alamin ayo teman yuk pindah kapan asma ketu kapan meletik napanon poe itu belah wetan anu nyata seping ras nyangan ieu alam panah nyata seping ras kaya aling-aling Pak Ibu yang telah mendewasakan aku, Bapak yang telah ikhlas memelihara aku sampai aku dewasa, Pak. Sampai pada saat ini Bapak ridho ikhlas lillahi ta'ala, Ibu ridho lillahi ta'ala.
Ibu Pak, ibu yang melahirkan aku, ibu yang mengandung aku, Bu. 9 bulan aku dikandung di rahim ibu, penuh dengan kesabaran keikhlasan, tak pernah mengeluh sedikit pun. Ketika melahirkan, ibu melahirkan bayi, melahirkan janin, penuh dengan bersimbah darah. Pak, maafkan aku, Pak. Aku sudah merepotkan, sudah menjengkelkan kepada ibu dan bapak. Gas gelis, putra bapak gelis, gelis putut pupukan menteri kedaton. Hidup anu tiba heula aku bapak dikiupan, aku bapak dikilek disangke. Ibu hidup pengantin. Bapak ngadoakeun kurang putih ke hidup supaya hidup aya dina kabagaan lahir batin dina rumah tangga geus. Pak, laporkeun rebu nuhun laksa ketika bingakan doana bapak anu teh petot ka abdi ngarojo ngadorong anu pinuh ku kasabaran pinuh ku kaikhlasan Pak.